Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Murid-murid kelas 4 Sampurasun. Kumaha damang sadayana. Mudah-mudahan urang sadayana aya dina lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya robbal alamin. Kumaha masih sumanget diajarna meskipun masih diajar di bumi, tapi urang kedah tetap sumangetnya. Tepang deui sareng Ibu Abila dinu pelajaran bahasa Sunda. Murid-murid sadayana, ayeuna urang diajar bahasa Sunda atos mincaka pangajaran 3. Subtemana nyaeta paduli kanu kahirupan makhluk hirup di dunia. Dumasar kanu subjudul tadi ayat 3 submateri anu kurang ayeuna bade diajar sasarengan. Nyaeta nu kahiji maca paguneman ngeunaan Rafflesia Arnoldi. Anu kaduana maca pedaran ngeunaan marmot. Sareng anu katilu medar sasatoan dumasar kanu gambar. Anu dimaksud ku medar atanapi pedaran nyaeta ngajelaskeun. Ayeuna maca paguneman ngeunaan Rafflesia Arnoldi aya di kaca 18. Tadi sateu acan pangajaran dimulai Ibu atos nyungkeun hideuk maca nya. Kumaha tos dibaca sadayana? Upami atos urang lajengkeun. Kumaha atos dibaca sadayana? Upami atos dibaca ayeuna urang ngajawab pananya dumasar kanu wacana carita Rafflesia Arnoldi. Yuk urang diskusi sasarengan. Nu kahiji, di mana sakola Iwan, Dadang, jeung Lani? Di SD Marga Hayu. Pertarosan anu kadua. Karya wisata ka mana? Iwan, Dadang sareng Lani teh? Leres ka Kebon Raya Cibodas, Bogor. Pertarosan katilu. Naon anu dicaritakeun ku Iwan, Dadang sareng Lani? Iya leres, nyaritakeun tutuwuhan Rafflesia Arnoldi. Anu kaopat, kumaha pedaran tutuwuhan teh? Jawabanana leresnya Rafflesia Arnoldi disebat kembang bangke, tutuwuhan langka anu ditangtayungan ku pamarentah. Kunaon ditangtayungan ku margi langka, jantenna henteu di tempat mana wae, henteu sambarangan nya di tempat-tempat tertentu anu sejuk, anu dingin, anu tebih tina karamaian. Pertarosan nu kalima, kusaha tutuwuhan eta mimitina kapanggih? Aya nu tiasa? Ya leres, ku urang Walanda anu jenenganana Sir Stamford Raffles sareng Joseph Arnold. Janten kembangna dinamian Rafflesia Arnoldi. Kapendakna teh tahun 1818. Kumaha atos beres sadayana? Ayeuna lajengkeun maca pedaran ngeunaan marmot. Sasatoan marmot. Saha nu teu acan apal naon eta marmot? Yuk ayeuna urang diajar sasarengan marmot teh sapertos kumaha. Marmot teh
ngagaduhan ciri-ciri. Non wae ciri-ciri marmot, nuka hiji rupana kawas berit, teras nuka dua warna buluna campuran bodas hideung sareng koneng atanapi coklat, teras disada kawas berit, nuka opat sasatoan halal upami di imam marmot teh. Anu kalima babari anakan, sakali anakan teh biasana 2 pasang ya. Anu kagenep parabna cekap kujukut atanapi lalab-lalaban. Sedangkan anu katujuh ciri-ciri marmot teh nyaeta berat awakna sok aya dina sekitar 1 kilo. Ayeuna urang lajengkeun medar tentang marmot, ngeunaan marmot. Marmot ngagaduhan mangpaat. Anu kahiji tiasa diingon, bisa dipelihara. Anu kaduana tiasa dituang dagingna, bisa dimakan dagingnya. Anu katilu tiasa janten cocooan barudak, bisa jadi peliharaan anak-anak. Anu kaopat kokotorna dijantenkeun gemuk atau bisa menjadi pupuk. Nah, ayeuna pedaranana kumaha cing tadi tos terang ciri-cirina sareng manfaatna ayeuna pe ku hidep dipedarkeun. Marmot sabangsaning sasatoan anu siga berit. Mung buluna aya nu bodas hideung sareng koneng. Marmot salah sahiji sato anu halal. Dagingna tiasa dituang ku urang kusabab dagingna ngandung gizi. Atuh kokotorna oge gaduh manfaat pikeun gemuk, jang tatangkalan supados tambih subur. Sok sanajan marmot siga berit tapi marmot dipikaresep khususna ku murangkali alit kusabab marmot rupana lucu sareng kaayaan buluna bersih. Tah eta contoh pedaran ngeunaan sasatoan marmot. Nah ayeuna dina kaca 23 peku hidep pedarkeun sapertos tadi ibu medarkeun marmot. Mangga diserat dina buku tulis, dina buku pancen hidep aya opat sasatoan. Anu kahiji aya hayam jago, nu kadua sapi, anu katilu ucing, anu kaopat kelenci. Mangga ku hidep diserat dipedarkeun dina buku tulis. Nah murid-murid mung sakitu wae materi ti ibu dinten ieu tepang deui insyaallah minggu payun. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.